taku etanana latah galap teh hampura wing teh kieu sora teh bahasa teh gaib galap wing teh kungsi gering panas menang 7 tahun setengah panas untung cepai gebuk nepi ka kieu giningan tau kayaknya maksudnya nuhune ari unine are uninga mah galap murinya euy kitu urut gering urang teh kungsi gering pantura panas maksudnya obat tinggal dahar ompong ompong obat nah tetenya kalau diserikan si ngamak karena apa sih akan seueur seuri teu bulan dong jago sia uing teh ungas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia ari pek teh giningan bener pisan teu nyalahan di jugjug teh ka dieu aya maneh Agnun saha ngaranna uing lan heeh tong hilap like komen sareng subscribe hatur nuhun A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih. Bumi mengabanyu mingkem mingkem bet balalager uka-uka di dieu. Dedemit di dieu. Gentayangan di dieu. Ulah jahil ulah ganggu. Isim kuring saya keseler Prabu Siliwangi. Bisi teu percaya mantanyakeun ka tukang baso. Sebab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara tapi selamat kabur nyaboga turunan di Sumedang turunan teh tukang baso tukang baso teh tetangga simkuring jadi simkuring ge sami turunan Prabu Siliwangi sising lah ngadongeng manusia loh memeh dunungan ya dewek heula ka hareup naon ingin kena yang makhluk naon di hareup makhluk naon di hareup jagoan didinya bau-bau bangsa manusia si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu tong heureus seuling mah teu nyari tenang buta hiji wae masing hareupeun ta ka dieu ye bisi loba sak loba ge bisa we sausik tingalikeun kebenaran pisan geningan ieu teh aya jemput jelema aduh saha ngaran manuk aya manuk maneh
makhluk leuweung punten ya kuring bade milu ngaliwat tina naon ke urang pada miheula sakedeungnya saya tadengekeun hawar-hawar tadi lebak naon aya tatabeuhan muni genah kadengena meureun niat aya nu hunting hunting hajat maksudna eta sora silung sinen eta sora rebing rebing rebab galap nya teh kadenge sora kentut kentut ketuk nu kacida kadenge pisan mamuni narawe sok ka sora bool bool bona sok terus nyiksa eta nu ngeunah pisan mah sora Sarman aduh Sarman utit emang utit Saron maksud teh tah geuning jelegur teh sora golep golep goong naon anu diseueuran seueuran seujeurikeun kumaha eta ku etanana latah galap teh hamperu hampura uing teh kieu sora teh ieu bahasa teh gaib gaib galap uing teh kungsi gering panas menang 7 tahun satengah panas untung teu paeh gebuk nepi ka kieu geuning nyantok aya nyaho maksud teh nuhun ari unine mah are uninga mah galap meureun nya euy kitu urut gering urang teh kungsi gering pantura pantura panas maksudnya obat tinggal dahar ompong ompong obat nah tetenya kalau diserikan si ngamak kakaran apa si akan naon seueur seuri teu bulan dong jago sia uing teh ungas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia ari pek teh geuningan bener pisan teu nyalahan di jugjug teh ka dieu aya maneh Agnon saha ngaranna kuring lan upami dipercanten mah ngaran kuring teh Agnes Monica Agnes Monica munip depak kieu hari itu anu tukang tikus enang tikus eleh deet kus enang maksudnya tak kebenaran najan mungkir dages takdir najan mumpang dages kadar ilik diri bagja awak dek lompat kamana ngabecir tangtu diberi dek kabur tangtu disusul aduh lagu naon teh bahduk dek bahdukun maksud teh nyaeta karangan Nang Quraisyin Nang Kurnia nah atuh aing teh itu duh
Aduh ampun wayah namanya aya kuing dek dihakan dek dibagi-bagi maneh pokoknya geus asak bedah beureum disebut asak emangna dewek teh rambutan hah jadi lu mau makan gue oke kita berantem dulu wah berani lo emangnya lu berani sama gua mau pati-pati aprok-aprokan di leuweung aing lamun eueuh kawani mah deuleu kebetulan sesudah kita berantem kan capek saya makan lu boleh siapa yang duluan kamu yang kalah kamu yang saya makan ya buru-buru laporan dulu laporan buru-buru aya gangguan gitu di dalam siap lapar aing Dacan sasarap bulan rezeki wabun kayaknya makanyeun edas bau-bau bangsa manusia sama ada bau ya sanajan manusia liwat kaya tempat nganu harti geus jadi rezeki ngaing terus jadi mangsa salira bulan mangkaning karesep ari ngakan jelema teh eta geus ngakan ping-pingna ping-pingna naon kabeuki cece ping-pingna teh naon deui kata kula komo eta tulang dada moal teu ngadarek-dek dihakan moal teh hipu atuh bangkrut teh mode ngukut hayam ngukut domba ngukut manuk aya kitu atuh nu kacida pisan minang diganti mah ngukut babu loba pisan hamana atuh da nya ganti aya mah kukut kakat ulah kakat kukut di bejaan atuh da bejaan kumaha ieu teh lamun urang ngukut domba anu buntel mayit tong dikukut buntel mayit teh kumaha tuh da kudu nyaho kana caturangga domba beda sia geus nyaho kana domba mah deuleu apaan beja ieu oge ti jangbaran sok saya saruakeun jeung nu aing caturangga domba aing terus naon deui kukulin siran dina tuurna we ulah teh lamun turun tangan mah di mana-mana urang aya kariweuhan teh di dinya pipilueun ngaamankeun turun tangan teh ai domana ka mana pan dipencit ai turun karanjang tah eta domba teh dibawa diasupkeun kana karanjang nah cek dewek teh asa beuki ngaco teh euy dan nu nanyana teu cereung tah bandingkeun jeung dewek sok sia nanakeun domba nu alus kumaha cek celing nu jalu reng-rengan alus tanukna kita tah jadi hamin oh domba teh nu hamin nya pantes atuh domba alus aya minang hamin mah loba tumpeng obat anu hamin teh kitu tah nyono ka hareup malik ka dieu teu ngadempet kana beuheung nya kitu lele paeh rupana ai lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikukut mah domba mah anu tanukna lele wodeh alus tah ina cek aing kumaha domba alus nu kumaha domba jalu nu alus nu kumaha hiji nu sidik alus mah anu tanukan domba jalu mah tanuk jeung kanyut nu tanukan dua kanyutan domba jalu ieu jeung nu hirup pakmana mah kitu jeung domba teh anu hirup gerapek
da eleh we eta mah kabeh oge nyata tam heueuh tak kitu mikir teh kudu dipikir badi jeung teh itu jeung di mana-mana diadu teh mundurna waduh ngebat panjang domba teh seperti di dia domba ayo domba ditepungkeun teh jok kitu we nya tuh kana pilar teh kana eta kana galar ka gedung tuluy majuna henteu maju kumaha balik dewe ka itu ini goblok terusnya balik ke kanang nu nganterkeun ge ngongkos mah kumaneh nah ge boa gelo Nyaritakeun doma kitu. tak kitu tak eta teh doma alus kumaha awet mulus ngelehan maneh teh Doma sabar ya. ai jelema nyaahan deudeuhan welasan asihan alus heuh eta teh doma teh kitu seperti na sileung ieu doma ieu kitu tah munut dek diadu teh karunya lamun ditenggar ku aing nyerieun mending balik hade ta doma kitu teh deuleu ayo loba teh ngomong urang baralik aduh ampun boro di Bandungan ku aing eta hampru jeung jajantungna teu kudu dicapek diteureuy buleun mun ngageleser Ada tangtos. Gitu-gitu teh. komo eta geus nyetrok sirah jelema ai karesep ngadahari daging teh dibeulem dibeulem heula kabeuki teh Kabeuki. komo digoreng mah kicu-kicu mun dipais we komo mun di sate mah tah diangeun ka cida mah digule Kabeh we teh. Awan nu kaliwat. anu ngeunah pisan eta ai dibeulem teh ngakan cekerna ta tetepokanana we nu rada loba dagingna Dilamotan di teh. pujit anu ngeunah pisan we Eta tak komo kana jeroan pujit mah sumurna ai eta geus ngecerok irungna resep korongna ngagejelok ada. Lain sada sebel teh mah seuti segala beuki ya hacirikeun semua bagja Gusti nuhun maneh mah jelema daekan ngan hanya ka eta teh sirah teh muni murid apa da teh falsafah naon nawiskeun abdi mah leuleus beung habis ke beres beun kita ditintak sasa dinaikeun. ngahacurkeun gawe abdi dina waktu ayeuna ya kedah ka mana milarian tuangan salira kelana tenang Jangan rezeki kanggo salira. Dipirik kurupi gending lumayan panglipang untuk karuan budi kemana gak mau kami bisa melaju panjang ngahacurkeun cuma bakja Gusti nya cik abdi ge kalabuh ke garelo aduh ampun Oh ya kan. muni percis teh orai hejo cek kenai orai naon-naon oge jeung jibatan eueuh teh ngaran mah mun urang eling bibitan tangtu moka malinaan asep dampa tangtu moka malinaan Warga seni pada langang eta
Alah, Jakarta sekarang panas, panas. Banyak baraya. Ya Kang? Jakarta sekarang panas. Banyak jalan. Para ranjang. Hawana panas. Ngan hanya ka. Kan banyak baraya. Ngan banyak baraya sekarang. Banyak sahabat dan kawan-kawan sadayana pada datang. Bawa kendaraan. Rawa kendaraan. Lain maneh teh ngomong teh dina awe terus kumaha naha. Asa napak saja saya mah Kang. Dararamang sadayana. Muju cekap. Nah, sekarang ada apa? Pangda saya harap datang sekarang. Aya perlu urang ngepung hakaneun. Aya hakanan anak. Nya urang neangan aprak-aprakan. Kamana? Kamana we ngagalaksak. Ya. Nagalaksa ka Bapak. Saya mah laksanakan saja apa yang Anda katakan. Lain ai maneh bisa nyebut U. Bilang U bisa kagak? Kagak. Hanya A saja. Kagak. Bilang I kagak. Hanya A saja. O kagak. A saja. Ai nyebut olo balaga. Benar. Nya. Benar baraya. Ai nyebut gede hulu balaga sama. Hayang katangar Banyak gaya. banyak gaya. Badag mastaka gede hulu teh nya. Ari nyanyi seperti nyanyi ya ma eling-eling mangka eling coba ya gampang saya mah naon takwa mangkata wah rumingkang di bumi alam hanya celangka marca pada Dharma wawayangan bae Dharma wawayangan saja anaknya kasasar lampah anaknya kasasar lampah sama tawanya tadi dia nu hese mah maha nu paling sulit banganya maha nafsu nu mata kaduhung wah bisa Bisaeun di dieu mah. wah bisa gampang nafsu nu mata kaduhung amarah yang mata hajakal ya toge dia anjing Itu kenang beberebetan itu.
Saya mau digendangin. Kenapa kok datang saya diam semua? Oh, mau dikendangin? Iya dong. Ya, Cepat. Boleh. Harus. Ya boleh atulin. Kendangin tuh. Yang enak kendangnya. Nah, ini enak suara sindenya juga, kata-katanya tauhid enak sekali. Baru enak ini. Kau mau disengakan mengraduh. Atur nuhun. Ya, ai kenang jempe pajar di kenangan si eta mah. Bolot sih. Simbah kapi hatur diterima. Ya, diterima. Mak, diterima. Belum? Naon jo belum sia teh. Gusti sia bolot budak. Belum lahir. Dio goblok. Dio. Aduh kewe geus menang ijazah kakararek dikawinkeun. Goblok. Dina tamat lah sekolah. Aduh. Nuhun kada rumpul. Ngacung leungeun naon bari teu ngomong. Iya. Mangga naon? Naon ieu teh? Mangalah ada apa? Lapar. Sami atuh? Heeh. Takuha sakitu. Wayahna deuleu. Pang neangankeun kahakadan aing poe ieu. Dek unca, dek bagong, dek monyet, dek naon eta mah. Aduh. Kengeng tadi enjing-enjing abdi bangkong kaduhung dikerok. Ya, neangan nomor. Ya. Nanya-nanya peryogi mah tuh. Siapa? Takuha sakitu dulu. Tah, ayeuna mah tong boro make jeung sato jelema ngaliwat ka dieu tewak hakan. Na senang daging jalmi beuki. Seperti Sumanto. Ngeunah dulu. Nya atuh ai. Senang mah atuh abdi ge bade ngiringan bade nyobian. Tak kitu wayahna. Kabeh nu sawarehna geus diutus ka belah kidul. Zamaneh bagian ka belah kulon ayeuna. Mangga kulan Gusti. Mangga kulan heuh. Wayahna euy, wayahna sararea ini. Punten. Aduh. Ngahaturkeun semah pangabutuh. Aduh. Maksud teh pangabaktos Gusti. Oh diterima. Abi Gusti dina waktos ieu dipalih tonggoh parantos ningal aya jelemput. Aduh jelemput. Ampun. Maksud teh aya jelema Gusti. Di belah mana? Di belah ki. Dusun dua tilil tilu oman opat maksudnya tedugi kalimun. Aduh ampun limun tedugi kalima sumur ketang limun 5
mung teu dugi ka genut ai genut genep maksudnya di belah mana paling kiih aduh kiih aduh ya kidul Gusti Kaki ikan gitu kaki dulu. sok siap sadara hingga ayo pada Parina teh kaki ikan dah. galap anda magalap nah kamana saja Ngomong kesangeunana. ayo ini ayo sia orang jangan ini aya jelema naon itu ada rini itu para ruku naon make kumpul ari tengah romong mah nakol naon Rame jeung dieu mah saok galak. Anjing juga. Kesaliman jeung galak. naon itu Ayahnya udah kumaha ya. minta supaya kuring apal dangariung teh wah maneh mah buuk ai buuk budeg maksud teh bolot Aya jelema kaki ikan. hapun teh ka pamirsa sadayana ieu anu aya ditipung tipung TPI maksud teh abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksud teh lain ngomong naon dari maneh aduh Teka lagi ya. ya ieu teh di Jakarta dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda ge seueur anu ngajait nasib atanapi nama buek nama baik urang suuk Sunda maksud teh di antawisna Desiratna sarung sari ye sari kumaha ari maneh ieu teh tuh di Jawa oge aya nu geus ngajait nasib Jawa nyaeta inu darah tinggi aduh daratista ieu daratista maneh teh ih Pemenangkan datang. sungut dikituan disadah henteu Aduh ya. Anu galak deh. Anu galak jeung salib. gitu ya kapan aya pelawak di Jakarta teh ngaranna teh kompor komeng sanes kompor aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh Kompor jeung bihun ai biing. jeung mikung aduh miing maksud teh duh nya jadi batur oge di luar negeri kapan aktor-aktor jeung artis-artis teh aduh ngajait nama baik negara di antarana jet tempur Jet Li maksudnya ieu Jet Li Sia nu salah, sia nu bener tuh nya di Amerika Stephen Seeng segel ieu segel Dengeran ke babaturan. baing teh jadi paneumleuhan ieu teh naon jeung teu kadenge deui nya tuh dina 007 hah naon san kok kompodat san koneri maksud teh duh nya aing kudu seri naon nya tuh gitu naon ya
Dunungan orang teh ayeuna laku lapar. Hayang barang tuur, barang tuang maksud teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot. Aduh. Lain Bapak uing maot, dunungan lapar belegog. Sabaraha taun yuswana, Bu. Gusti. Dibalas ayeuna. Dunungan lapar. Coba. Di mana dikuburna? Aduh. Belegog. Ya Allah, kan baik tong dicengcerika. Merendah geus nasib urang kudu ditinggalkeun maut ku Bapak. Tuh. Aduh, belegog. Entong kan baik tong dipake nyeri hate. Iraha abdi bade ngiring tahlilan. Aduh. Tungkul aing dek nulis, tungkul. Ade. Gua mau nulis lu baca lu. Bego. Bolot. Oh jadi pada dikubur nanti di dia. Blok. Tong dina jalanan atau dikuburina. Jurik. Baca. Sok, baca maksudnya. Ini tulisan itu kumaha lamun urang baca. Baca. Kusihung baca. Sok, kusihung baca. Kusia. Lain Bapak uing pae. Atuh mun kita tadi hapan kitu bae goge belegog maut. Aduh mana cek kumaha dina tulisan teu dikieuna maut baca. Aduh terus baca terus. Tapi dunungan uing teh hayang barang naon kacuna kapalih ditu belegog da eta hayang barang bang semplak. Barang akan barang bang semplak barang akan baca kumane dunungan orang teh hayang barang bang semplak. Anjing aing salah. Aduh. Aduh, ampun cing uing mabet galap ayeuna mah ngomong teh euy. Kolot teh. Cing kumaha beuki kolot teh kieu geuning. Tina naon asalna? Tina naon dewek asalna jadi galap kieu. Aduh kieu maksud teh. Kara premios aing Eta. Salamat kening uring-uing teh gimana ya udah hei udah wala wes muah alah muah kaulah muarek ngaganggu bang sajeun kaulah nulungan anjeun bieu. Aduh
marmot mun sagede kitu. Aduh Gusti. Udah. Kudang boro-boro. Aduh. Alah salamet wingyong euy. Duh, ngan lieur kene euy. Salamet di urang. Heeh. Moto kehalangan goblok. Moto kehalangan. Kadinya. Mana ngadupak atuh terus. Jalan segitu lega. Jalan lega. Moana naon kaula? Moana naon? Moa. Uluh. Alhamdulillah cukulan. Dulu aya makhluk ieu monyong. Eta ku bisa ngomong deui. Nyet. Nemalan nemalan. Udah kadenge atuh tong bari kadegungkeun teh. Alah, nyet. Aduh. Sehat gitu. Ai monyet sehat ai jelema kuleuh. Nyet. 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 Aduh. Urang pake ngamen kok aing. Nyet. Nyet. Aduh. Ngagajang teuing atuh karunya. Nyet. Weh. Ya, dibaledog aing. Aduh, ngeunah balekung sisi-sisukan. Pasti. Luar biasa. Salah, jika Pak Haji Dinar nya keur ngabor. Bedol. Aduh, ngeunah. Ada redek. Ibentot. Ngeunah. Ara reudeuh, oi. Ada redek Kang Damur. Thank you. Naon si teh ngomong teh ku ngaheot teu ngarti aing mah. Naon cenah? Kudu aya juru bahasa pangmejaankeun atuh. Oh, hayang dihartikeun ku aing. Heeh. Juru bahasa arah ngarti. Sok atuh ngomong. Ieu teh aya pikeun naon? Oh, kek, tenang lana. Kumaha kinten-kintenna urang teh bakal pihasileun ieu teh? Ya mudah-mudahan we. Oh, Kira-kira geus kataon piduiteun. ai pokok panjang teuing atuh goblok. Tong pajak deui gitu. Seuri si goblok. Lain, Bu, seri teh kitu salamanu tempo merweng. Oh, Duh. Hari maneh teh saha ngaran? Heeh. Oh nya teh apa? Aduh. nama kata apa di babaturan? Heeh. Hah? Aman. Lain. Ucok. Lain. Odong. Lain.
Dodi. Yang disebut Dodi naon dari sono urang mana Dod Cikampek Lain. Subang Lain. Sumedang Urang Ciamis. mana tuh Ciamis. oh ieu teh Ciparai panjang teuing naon be teh Cianjur Ciamis. urang dia oh naon ieu teh oh urang Bandung laguna halo Bandung Eta lo Bandung atuh. di mana di Bandung nak hah loh naonnya Ciparai Lain. Gede Bage Lain. Jauh-jauh. Arsya Manik Cipamokolan lain. Cipamokolan mana tuh Boron Majalaya Eta Barono Garing. Boronong Garing bener Salapalaguna. Urang Majalaya da Barono. oh bener ai maneh naon ka beuki teh tutut Lain. naon Roti. ketan Roti bakar. naon roti bakar sisok lagukeun naon solenak ai gana Benar. Calena. colenak poho deui coba teuing Benar. Calena. geus boga ka Bogo maneh di mana jauh di mana Gede Bage urang Sumatera bener ai karesep maneh naon kukat-kukut manuk naon oh buuk Lain. Baca buah gitu. leuh manuk naon yang calecek Lain. isok kumaha beli di sadana teh oh soang Jauh. aduh monya soang di sadana kitunya alah ampun Jauh. hah cager oh sawang suna Masuk. hah ulah tong panjang teuing atuh bete maneh teh ka itu naon atuh teh oh maneh teh hitut naon atuh nasi teh bodoh-bodoh teh goblok hampura aing moal aya ngisi aing teh goblok teh
Sakit Aing tuh si teu ngarti aing. sakit tuh si bere isyarat. Di pawangan Dahanya di pangrangan Naon Cing pangenangankeun euy mun di jara rempling. sakit tuh kenang beberebetan tuh kumaha ka denge. Datang aing teh mun di jara rempling sadaya hayang dikenangan uing teh ade. Oh sok atuh. Hah? Oh sok atuh giga kayaknya. Urung kada tadi gua. Ah, geunah kitu mah. Hei, ah. Aduh, nuhun. Katampi lah. Bener gitu nah. Aduh, nuhun. Mun nara rincak ieu. Nuhun. Iya. Dek, nah atuh dikenangan bieu teh sia teh. Hah? Maneh bieu teh dikenangan, hebat teh tukang kenang teh euy. Bener tepakna euy. Saha teh euy tukang kenang tarik dibon ku aing saha ngaranna? Eta teh Berlin. Hah? Berlin. Oh, Sutisna. Anyaan budak sia meureun. Nuhun urang mana teh Sutisna teh? Walot. Di Banyaran Berlin. Hah? Di Banyaran. Jauh atuh Lembang mah. Di Banyaran goblok lain Lembang. Nuhun. Aduh. Kumaha teh dikumpulkeun teh aya naon? Diuklanan. Hah? Diuklanan. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot? Nah, nepi ka dibeakeun ku sorangan budak Oh teh. budak teh ampun. Musingkeun sia teh goblok. Hah? Sia musingkeun. Nya atuh. Sarua di bapak maneh teh maot. Hihihi. Mun pika geuleuh. Naon panyawatna? Saha nu maot? Nya atuh. Saha nu maot? Liper. Oh, atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun bareng kurang oge. Goblok. Awa nu maot awa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos sabaraha sasi. Awa nu maot seminggu. Aje. Beda-beda teuing. Keun bae tong diceungceurikanna. Da meureun katuturkeun ku urang oge ae-ae tong diceungceurikan aje. Jarareun. Anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Aje. Ah, gitu amin gitu. Kalau beuki parna goblok. Kalau bagi parah sih tuh. Untung gitu. Kamu baturan cinta BC ya. Lieur bener. Udah. Kumaha ya teh makaksana urang jadi dewa teh sararea. Diuk. Yuk. Tahu?
siprit ngatur ke babak coy kulan diuk. Jauh-jauh. sidik nu gelo setewa Denawa sambiang merbayaksa Denera sambil merbayaksa sikap pedang tamsir kada bini Chandra Sapangalim denawa balap-balap batara kala anu ngahaja dikerid nyaeta pikeun ngarebut kakawasaan sawarga Maniloka unirahangan nikah kumaha cenah geus hasil urang dunungan urang kudeta Kasasi acan, wabejan. kumaha Sirik, urang sarerea urang sami bunga-bunga urang curak-curak. sabab dina waktu ieu teh urang dunungan urang teh geus hasil ngarebut kakawasaan sawarga parantos ngalihingihan kursi kerajaan sawarga. Oh ya asik aduh urang tereh bakal jadi pejabat tinggi tertinggi Terus jadi dewan teh mah. urang bakal jadi dewan. Nah siang ngarugi maneh naon Jadi manusia dan jadi ya jadi dewan mangke kumaha lamun drag-drag jantung nah kapan di mana aya budak geuning mangi karewasa sok dewan sawan damai nah sia teh kabina-bina teuing dari sawan, ai sawan mah di luhur geuning haseup awan kawan. mah dalang eta mah putra Dede Amung atuh wawan wawan mah di mana urang ningarek paseang ning tong wawanianan Dilawan, eta mah. Tong dilawan. tah kitu ya denge kusya di mana urang sadaya geus jadi dewa sok maneh hayang jadi dewa naon Naon, cing. uing mah hayang ngebor hayang nyieun cai nu murni Wah, beres atuh. heeh Jadi Alo. pengairan. ai maneh uing mah lamun dipercaya kitu oge hayang ti bagian pertanian maneh uing peternakan Beres. melak naon melak kungkang Jangan naon atuh.
kungkang tengenah teteh disiupan dipakai coy sama kangkung atuh tama. Nah sia teh Kudu beda kungkang jeung ai kangkung mah naon ai kangkung mah di mana urang ning erek ka hiji tempat tuluy kaliwat eta teh ka kangkung kalangkung. kalangkung. Nah sia ai kalangkung mah di mana urang lempang deket lampu geuning ai sok aya kalangkungan kalangkang tama. Nah sia teh jauh-jauh tina kalangkung jadi kalangkang. Panaya laguna kalangkang mah naon boga ka bogo jauh mun tas laut leuweung gunung boga ka bogo jauh teh mah belegung ai kalangkang make ye mungguhing dina kieuna geus birat ararinit eta geus birat ararinit Najan mungkir geus takdir najan mumpang geus kadar milik diri bagja awak milik diri bagja awak indo dendelet tumilar gitu mah dendelet tumilar gitu mah cing lagu naon ya lagu siapa inget teh aduh dek ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat laksana aing kanu ceking deh mangkaning widadari mah cara reking cara reking atuh awak rege sabab aing nya ge buta aing mah loba dedeleuan jeung alus dedeleuan alus tara kanu goreng beda deui jeung jelema anu rupana kaset tapi dedeleuanna ruksak kapeureung-peuneun eta teh kuti kotok hayu batur urang ini salah romong pirane wak jelema tiluan goblok teh wala lamun mikir mah kasih dirayuna beset tilu menit teh cing percaya kasih ayah usia ayah wah nu teu beset kabeh oge warukana kumaha mun saya percaya kasih ayah mundur mana anu dijagokeun ku seuing di mana budak teh etan budak satiran bieu tong ka eta dewe heula lain kelas lain level cucungik maneh gelut jeung aing nah ai wani mah ya dina meunangna aing era dina elehna wirang boga bandera sok cenah ka dieu teh budak si hareupan kitu aing jeung dewek oi nepi ka maksa cing inget lamun maneh dina waktu keukeuh bakal diantarkeun ka neraka jahanam gimana teh neraka jahanam teh coba teu percaya sia lain si lain nggak percaya ya di mana di mana deket pindan itu cak siapa Pak Haji Sidik sok kaya jauh lamun si lain bener laki-laki dan jangan terus saya boleh coba karena saja
Syeuy. Woi. Nah, tenggelan dan pekawah nu mati gitu. Acan goblok. Tenggelan aing mareureui deui. Ayeuna ditengah ke 100 tahun ditunggu. Naon? Aya kejadian naon cing dunya ieu? Teuing gitu. Nah, teu nyambung. Alah. Aing teh boga teh makan si Jidan. Itu we. Salah tembak viral. Gol. Alah. Bangun. Bantir Kang. Goblok semua teh mah males ya teh. Karaos lieur nya. Tenggelan nu merekpek ka dewek teh dibayar ku hiji ge bieu punah. Acan goblok. Punah naon punah. Ya, sanajan maneh pentora kata lebih salah kata puji le apa-apa. Aing mah geus seteng deui. Foto mah leuwas goblok. Iya. Bawa turunan teh dituna aing kudu kita mah. Sok. Wah, ya. Bawa turunan aing ya. Ayangnya ho. Kudu jahe dia. Bawa turunan aing kudu nya pas ya. Waduh, itu woy. Wah, sia. Tah, sieun tah si goblok. Marukana kumaha meureun si maing. Alah. Si cepot kabur euy. Marukana aing ge jelema jagung gede atuh. Lain di Bandungan, di baheula. Di zaman Mama Suhaya, di zaman Wa Aming Wigana, eta sungut si lain teu bisa ngarobah euy. Siapa teh? Di mana teh jelema teh? Mama Suhaya gitu. Gua dulu mengading. Cing da si lain teh geus kolot diajar bener saeutik masakedeung deui ge modal. Siapa teh we? Mun panan poe masih lain teh tereh surup. Da teu hayang jadi jelema bener. Tong ngomong tukangan si cepot di dia dari lain. Di mana teh? Lain teh wanieun kasih lain teh pedah si lain teh adi pejabat. Da beungeut mah kasih lain teh marahmai tukangeun mah meurepan. Eueuh nu teu wanieun tapi ka urang teu maritis. Eueuh nu dihiding lamun si lain rek ngajago sing harepan aing deui. Aduh, Gusti, aduh liur. Waduh, ada petir di siang hari. Aduh, si cepot ka aing neluh. Urang ajar ngirim guna-guna beledak teh kana hulu marukana rek mati marang aing. Aing teh raja siluman, aing teh raja jin, aing teh raja setan, aing teh raja Namrud. Nah, sia teh. Sia Raja Namrud aing Raja Singa sing hareupan sok. Aing tukang teluh urang dieu dua kali aing leungeuh kana hulu aing. Dua kali lieur oge euy. Naon teh euy? Aya nu nunggu. Wah. Eta beungeut nepi ka sarupa kitu jeung aing. Anu neungeuh kana hulu aing teh sia. Aing jelmana moal dipungkir deui. Sia teh sarupa jeung aing, sia nyeun kaonaran di dieu, sia balik ka astina aing ditewak deui ku polisi. Keke naon maksudna neungeuh kana hulu aing? Aing si lain datang ka dieu, ka lembur tu maritis. Den mah endong aing mah teu didikeun, goblok. Maksudna ngeta Bina teuing satengah jago hirup teh sia. Nomor kana aing sia sok. Aing sia. Udah. Goblok sia hulu aing dinton euy. Goblok kumaha lamun beno aing reuneuh. Naon maksudna yang enong teh?
ya Batara Kala teh ngancam jelema Terus dek dihakanan ku si Batara Kala kakara si Batara kesieun lamun jelema raja di negara nyekel Endong Semar cek saha mau ke jeung cek ya make rasio euy make otak saeutik mah yen jelema ayeuna sieun ku kala naon hubungan jeung kantong mikir sia teh euy jelema geus kolot kari ngarobah laku lampah sia dirasa karena bener tong sieun ku kala kala teh apa kalakuan si lain nu goreng nu matak jadi madawa mah setan kasih goblok kamu kan leutik ka ieu sia Bina-bina teh ya renge ku sia lamun si lain hayang gelut jeung anu ngaran Citrayuda saeutik gedena maneh kudu boga pangabisa karate judo silat tinju kungfu benyang lain seuri nganggap enteng ka budak teh lain nganggap enteng nganggap pernah ulah nganggap enteng ka batu pieu nu dianggap enteng na leuwih ngulik istilahna moal pati-pati nangtung di jagat Pramadita aing lamun teu wani ka sia benar benar buktikeun nya mah bisa silat buktikeun aing hayang deuleu buktikeun tukang silat mah tidak usik ka deuleu ieu pajigrab kitu awak lamun tukang nyatu teuing langsung cing deuleu aing enta tepak tilu langsung moal langsung tepak tilu Aya silat jeung entot-entotan gitu. Aduh, lain sirat sama goblok berartikeun hap-hap. Nah, silat mah deuleukeun. Contoh ieu. Alus aing dulu jeung siapa balik ka teh siapa cigrang bina-bina teh jangan pipilun kana urusan aing jadi we aing keganggu polo aing hakan ku sia bina-bina teh tarik ber sok sialah hayang nyawa coba tuluyekeun euy bieu mah kaganggu kudu gelo sanajan mana nepi ka perwawana oge tetep deuleuh dibikeun enong syukur teh dibikeun cilaka deuleuh wah bener aya goblok maka dia tadi itu jelema tu anu tukang tu anak si Semar heulakeun ku sia hakan ngeunah 3 repek sarua jeung bawang bombay sia disangka cikur ku aing naon sia cikur teu nyambung goblok cikur mah deuleu perintah urang teh kudu cikur ka pangeran syukur bergub bawa puta tuh akang bawa aing syukur mah di mana aing jabri kudu disyukur teh mah cukur mah kue nu buleun cucur nah sia teh
jujur mah deuleu di tukang si aya liangan bujur teh mah bujur bong buta atuh coba gerak keluar Bahtara Kala ayo ayangnya tapi syaratna ulah ngalibatkeun nu sajen urang patutunggalan anjeun jeung kaula bener tega lara tega pati dor ditunggu di luar ya siapa kaca ayo Kang jagungkeun aing jantan urang patutunggalan sajeung aing ya bina-bina teuing sateh ulah hayang kana caekek cucurut handapun batu ulah hayang kanu pegek camerut sateh gede nyatu ya urang silih hina jeung aing hina kumaha lamun ambek eleh naon lamun ambek eleh sok sia hayang nyaho dek saha heula dek dewek heula ka sileing atau sileing heula ka dewek dewek heula ka sileing jadi perangna perang mental dor saha nu gede ambek di antara urang duaan aing heula sok sia teh goreng patut pege ketos nyaho sia ketos ngucur jeli bau sia teh bangsat garong culametan leheung lamun bogoh ka budak ora pada sia teh kanini bogoh teh eukeun mah hapur sia teh ongkoh roromeheun purujus ai kabeuki nu umum batur masangu dari timuning beri bebeakan naon timuning dicoek ku simut naon ngeunahna teu kapancing teu kata mah sia teh bau sungut teu kapancing sajabat teh bau sungut teh sia teh bau bangke kuat euy kuat euy geus geus naon teh nutupan ceuli teh kadenge sering jadi teh paingan anjing paingan anjing paingan teh ambek atuh paingan teh ambek na ceulina dicocokan si goblok daguan deui nek nutupan ceuli sok maneheun ka aing ngahina si gelo naon si gelo naon teh ajeng ajeng ngabekok sia eleh eleh ngabekok sia teh goblok eleh ambek eleh tapi aing eleh euy pinter aduh tobat urang patutunggalan we ya mending gelut atau mending silihina gitu ya nu enteng teh silihina kumaha silihina silih ledek kalau mau ambak eta eleh enteng teh mematikan gitu. enteng mematikan nu ambak eleh jadi sia dor aing hayangnya parah kajarian dek aing heula dek mana heula sultan hom pimpah kali ya hom pimpah eleh itulah
aing heula berarti masa aing eleh dari pohon dia teh hobi bang itu sok sia mimitian sok alah Sing parah sing kanyerian ya. si cacing sia teh teu beda ti cacing koot si cangkilung si dekok si goreng patut si hese nyatu Si cacing sia teh si bau kelek cacing pilihan waduk. si gede waduk aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk Waduk. Cacingan waduk teh. sia teh sabenerna mah teu boga kolor oge menang mau hiji-hijieun oge sia teh sabenerna mah keur diudag-udag ku jelema deuleu sapangalengan sabab sia teh mau engkol dua tina truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok abina-bina teuing wah kuatan euy Cacang parah. kuatan euy si teu boga acara si teu boga acara terus aya kene si geus teu payu Tapi kata hare-hare gitu. kaelehkeun ku anak sia teh iya aya anak sia payu acara ge ngarebutan ti anak sia ti si dadan aya nya digablek ka kenyos Di lobang nganggur aja nama gitu. harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalang diajar kitu teh sia jadi dalang calung teh rajeun ngakan daging ayam atahna sia tulangna kuat euy geus nyaho maneh inung maneh nyaho goblok da inung aing tah sabenerna si lain dijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa Jalan teh. tapi sia teh tina bool Lebih beri. di Aisyah teh ku inung sia dumeh ngejepepeng padahal sia teh bilatung Lebih parah. inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain tapi si lain teh tina hileud peuteui anjing ngahina inung aing ambak eleh tubuh aduh Gusti pajar inung aing hileud peuteui tuh Lebih beri. Teman. parah Gusti Agung bala cek aing oge nya Gusti ngahina pajar inung abdi hileud peuteui